Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng siang pamirsa, simkuring sapa dina dinten ieu simkuring bade nepangkeun hiji warta ngeunaan kana kagiatan dina ngajagi kebersihan di lingkungan sakola. Siswa sareng guru sakola SMA Negeri Jatinangor parantos ngaayakeun program ngabersihan sakola dina dinten Jumat. Saat upacara, siswa sareng siswi ngabagi-bagi tugas. Aya nu ngumpulkeun runtah di buruan, Itu masa sarojeng aing. sareng aya oge anu bieu bisa-bisakeun runtah organik. Sareng no organik. Di buruan sakola ieu seueur kekembangan saperti kembang soka, kenikir, kembang sepatu, lidah buaya. Sareng kepala sekolah teh kagiatan ieu teh gunana oge ngalatih murid supados tiasa ngabiasakeun hirup sehat sareng sakaligus mikaresep kana pepelakan saurna. Alhamdulillah lingkungan sakola urang parantos nyanten langkung bersih sareng padamelan karasa hampang tur pikaresep sabab dilakukan ku sasarangan saur kepala sekolah. Nah, ngan sakitu we warta Sundana nu tiasa kapihatur dina dinten ieu. Wilujeng patepang deui hapunten bisi aya kata-kata nu kurang enakeun. Amit mundur, amit mungkur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sarojeng aing anjing.